Sampurasun. Wilujeng anjing pamiarsa sadayana patepandi sangan simkuring pia mutmainah dina acara warta Sunda. Dina danget ieu simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan banjir bandang di Garut. Supada sebi jelas ieu hayuran tingali bisa ngalaman kekenaan ku banjir bandang anu kacida matak pikasadihanana. Bencana banjir bandang anu nimpa warga Garut eta teh matak ngagetkeun ka sakabeh warga anu aya. Dumasar kana data anu aya henteu kurang 13 jalma anu kapanggih geus dina kaayaan tewas ditambah deui sababaraha jalma liarna anu acan kapanggih. Tangtu eta bencana banjir bandang teh matak ngajadikeun warga Garut kaget jeung sedih. Bencana banjir bandang di daerah Garut eta teh kajadianana dina tengah peuting di Kacamatan Tarogong Kidul anu utamana di daerah anu deukeut ka aliran Walungan Cimanuk. Eta banjir bandang teh kajadianana kusabab cai ti Walungan Cimanuk modal anu langsung narajan ka pakampungan warga sekitar. Luhurna eta cai anu ngeunaan pakampungan warga teh nepi ka 1,5 atawa 2 meter. Malahan mah aya oge anu nepi ka ngaleuwihan hateup imah warga. Banjir bandang anu diakibatkeun ku hujan anu gede oge kajadian di Kabupaten Sumedang anu natangga jeung Kabupaten Garut. Dibejaan ku penjabat santepat supaya pala warga waspada sabab aya kemungkinan hujan anu gede bisa turun deui. Rupina sakitu wae warta anu tiasa kusimkuring dulikeun. Mugia ieu warta tiasa masihan informasi kangge pamiarsa sadayana. Amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.